Cari kamar mana udah mah? Kayak gawe naona lain gitu. Udah gawe-gawe itu coba ya pagawean atuh Neng. Sakit tuh di imah teu boga beas oge. Ayo we longo kitu teu pararugu he gawe ka itu. Apa urang teh neangan beas? Neangan beas ka mana? Longo kitu teh ngaran. Udah kumaha atuh bingung urang teh nya. Gawe ka itu gawe. Gawe. Eta si Elis nikah ka imah dieu teh ngurut. Ngurut naon ngurut awewe? Heuh pan gawe meureunna. Ulah ngurut awewe mah ulah laki, we ngurut mah. Eta lain gawe meureunna kitu mah. Padahal duit siapa? Ada mau ingat ngurut kitu ngurut awewe mah naon ngurut awewe ngurut laki we teh itu. Da meureunna itu kang ngurut mah rek lalaki awewe atuh maneh teh kudu daek sia teh. Ulah. Maneh ge sok hayang diurut ku urang geuninganan. Oh, da eta mah atuh pan salaki urang maneh teh. Nah itu udah kena batur ge yang penting duit. Oh, ai kitu mah meureunna jadi ngurut plus. Awewe mah plus sia mah. Dasar teu inganan laki teh. Ayo maneh mah. Ngurut awewe. Karena ese sih mah. Maneh mah dibawa usaha. Ya itu mah tau ka itu Maneh mah dibawa usaha Ayo, naon usaha, ge hese maneh mah. Kana bangunan hese maneh mah duitna. Kana ngurut gudi ulah sia mah. Aya ulah aya awewe mah. Aing mah. Ka itu mah tau ka itu neangan. Usaha ka itu. Pagawean ka itu. Bravo. Iya, senang tidak euy bener. Keur naon di dinya? Cacing, Ala cacing nya naon cacing? Nenjang musup atau cacing mah? Musup Yang bar maneh, ieu Ubar naon? bar tipes ya mah. Ubar tipes nganu gering. Bukan maneh nih kos tipes maneh masih mah salaki kurang koreng kieu teh kan. Hayo. Lain mancing wae gawe ka itu. Da mancing mana naon menang ku duit moal. Dengekeun pan itu. Menang duit moal. Kan dititah mancing teh, itu diburuhan orang teh. Diburuhan naon? Kita ceuyes. Ceuyes wae. Oh, ceuyes tah panguseukeun. Kapan meunang laukna? Menang lauk naon? Jeung ceuyes teh ieu di ka urang teh bingung aing mah boga silet teu. Yang naon silet? Kita ngerok. Make ngerok silet. Liur teh kana. Ngerok baukna. Amit aing dasar lalaki teh. Kang. Astagfirullah akang. Di tetelangan teh geuning di dieu naon teh ngorek nu kitu. Tadi ge di dieu. Najang naon nu kitu. Perlu urang mah nu kieu patuh teh. Heuh najang naon. Kejang naon. Asa pangadulan we pagawean teh. Sudah kudu ka mana atuh urang teh kudu ka mana sia teh? Hanya meureun pan meureunnan boga kewajiban anak kewajiban teh da bingung aya nu ngajak mah sia teh. Maneh mah bawel we. Da eta maneh mah diusahakeun teh hese maneh mah. Hese maneh mah diusahakeun teh. Kan sia mah kauing sia. Nyalakeun kumaha hese maneh mah dibawa usaha teh. Dibawa usaha naon? Paras duae maneh mah kana milih. Jadi aing anu masalahna nyalahkeun urang. Naon maksudna? Sia teh aku bina-bina teuing aing teh. Ai mana kunaon make nyalahkeun? Mana yang kudu usaha mah? Nyalahkeun ka urang sia. Urang penting sia hayang aing kata ngomong sia mikir atuh coba jadi salah kita aing maneh. Ngomong, mani teh. Mani teh sia. Aing teh, mani teh. Aing maneh sia. Barawok sia mah. Aing teh sia rasakeun sia. Namun balik ka imah rasakeun ku aing moal dibukakeun pangku. Lalaki naon kitu blago sia. Saha we? Aduh eta saha bagoy. Bukna hideung kitu euy. Mun geulis jeung seksi euy. Tapi teu ciri awakna teh euy.
ge salaki urang jauh di dinya ngintip saha cenah. Wah, bangun teh jauh jeung pamajikan aing mah seksi eta mah euy. Aduh. Naon sia teh? Yang jeung aing naon sia? Mana asangan ngintip anu kitu? Naon? Mana ngintip naon dia ngintip saha? Itunya awewe. Mana ku naon Kang? Asangan kitu pagawean teh. Anguran mah usaha coba gerak, cukupkeun urang teh. Pakaian hayang seksi mah, hayang aing make baju anu sagede kieu, dicangcut tunggul hayang aing. Sia ngusirkeun aing sia. Sampurkeun awewe na wani mah. Hayu sia. Sok sia sampurkeun, wani teu sia kan. Maneh kunaon Kang geus kolot ieu model kitu, pamajikan teh geus kurang kumaha ka maneh. Budak geus galade, anguran mah usaha coba gerak. Maneh mah disamperkeun parangkat burungkut. Mikir sia mikir. Aing mah hayang nyamperkeun ka itu aja. Baik samperkeun mani mah sia. Baik sia, mani mah sia. Sia. Mana da aing mah lain ngintip awewe boneka patut sia teh itu nih. Sia. Dengekeun, mak akang laki kituan ninganan coba dia ngomong naon. Mana emang pikiranna Dengekeun. buru ka aing teh emang pikiran teh buru. Ieu dengekeun. Dia akan ngomong naon di ditu jauh jeung pamajikan urang mah. Naon anu jauh sia teh? Lain masalah. Heuh maneh teh jauh ti urang. Bohong. Jauh-jauh. Asa kok bina-bina teuing sia teh? Pirang nu kitu dibanding-bandingkeun sia. Maneh anu pira-pira anu kitu mah buruk sangka wae ka aing teh. Maneh ngomong naon tuh kangen dia. Buruk sangka. Bohong. Puguh ge boneka nu kieu. Anu puguh mah sia. Aya seksi sia. Sia mah di sangka awewe sia mah Aya seksi sia. Jar sia. Nama anu moal hayang boneka sangka. moal hayang ke panto jeung maneh sia. Bodoh sia. Keun mengke peuting menta aku aing bere sia. Sabodoh aing mah neangan aing mah kitu mah. Sia. Aing anu make keju aing mah. Sar boga salaki keju nu aing aya ketanan sia. Rasakeun balik. Ampun. Itu tungguan di kebon eueuh. Ngadon cicing di dieu. Aing tenuan mana di dieu tadi teh milih-milih. Nungguan naon make nungguan. Nungguan mana? Nah, make ditungguan urang. Pan nyaho sok di kebon lain hik sampeurkeun. Paculeun ngebadeg gitu kumaha. Coba gerak. Eta kenteng. Ai kamari teh ngomong naon pamajikan teh Kang? Naon eta ka? Pasangkeun kenteng memeh ka kebon. Koream aing mah koream. Mana asangan kitu we asangan Korea. Anu bawe wae mah ka aing. Bawe Udah wae. mak akang ge lamun ngarti mah meureun moal ieu. Moal naon? Moal bawe meureun pamajikan ge yang deukeut we. Enggak, ieu aing jeung mah aing bingung. Kan ditungguan di kebon datang teh masang Pan tadi teh cenah Kang tungguan di dieu. Ditungguan teh geus sajam teh. Kitu mah Aduh kumaha? Aing atuh aing teh. Kukuk we. sama sangan gitu we. Keras seuri sia mah. Ditungguan ku aing di ditu. Pasangkeun murah. Pasangkeun. Hujan kieu hujan. Geus tong tulus ka kebon teh hujan kieu. Udah balik ke kebon mah eta kenteng pasangkeun. Udah hujan mah bener. Aing mah Kenteng mah usum hujan lah, ngageplek rapuh. boga saki kitu mung kieu mung jagoan di kebon. Tumpeng hujan anu nih uang ka kamar sia. Sia asangan hayang ngetek gitu we. Gadag heula awak. Ayo, hujan iya bu. Garing. Hayu ini sia pasangkeun kenteng blagung sia mah. Sia mah dibawa ka geunahan, mung sia mah bau di awewe teh nya. Bare kale. Brawoko sia mah. Diajak gawe ka kebon kalakah ngajak ka kamar. Dasar salaki model naon nu kitu? Beuki nu kitu gadag mung pusing kan kuluna ge.